Min, sian neki bae. Maksudnya neki bae kumaha? Ai siang bung gawe ka kota gitu. Si Memet ge geus menang pagawean deui itu di kota. Bodoh amat si Memet ya, nek gawe keluar kota ke, keluar negeri ke, teu paduli aing mah. Sia yeuh hirup teh ya teu bawa ka hayang. Alda, aing mah di lembur ge lain nganggur ya. Nya heueuh sih. Tapi aing ngebendang deur bae mah iraha ka beungharna. Masya Allah, dah hirup mau lah yang beunghar. Nu penting mah cukup jeung barokah. Subhanallah. Mantes ngaji di mana gitu sih Amin? Naon sia ngomong gitu? Kakarak we, aing ngadenge omongan sia bener. Atuh sia mah, aing mah kiki ge calon ustad jeung calon imam jeung anak-anak urang engke. Amin bae lah. Oh, kudu kitu, amin. Sugan be urang jodoh. Heeh, tapi lamun urang teu jodoh kumaha Amin? Atuh aing teu doa deui lah. Emang kumaha doa sia? Ya, ku aing bejaan, doa khusus menang jodoh. Hayang nyaos ya. Coba kumaha, aing hayang ngadenge. Ya, dengekeun nya. Ya Allah, abdi teh lope jasa ka Alda. Mohon jodohkan abdi sareng Alda ya Allah. Tapi mun Alda lain jodoh abdi, abdi mohon jasa ubah keputusanna ya Allah. Abdi percaya Allah mah segalana. Pokona kumaha carana Alda kudu tetep jadi jodoh abdi. Amin. Kok rada maksa sih ngadoana? Tenan naon da rada masa seutik mah. Aneh sia mah. Kajeun lah aneh ge eta karena aing saking lopena ka sia. Hoolah, kumaha sia be? Pokona aing mah lope teu eureun-eureun ka sia beb. Kok sia mah seri doang sih, sia lope teu ka aing. Heeh, aing ge lope-lope ka sia. Aduh aing. Kunaon sia? Coba ge si aing lope mah ka aing cium yeuh pipi aing. Sia yang dicium Min. Holah hayang jati sabrang aing bobogan jeung sia can pernah aing dicium ku sia. Oh, hayang. Atuh sia bae nu nyium aing. Kajeun nya aing nyium sia. Heueuh geura yeuh. Asik. Aduh, jadi ngelet tari ya. Hakan bagus sia sendal. Suwe si Alda. Can muhrim, ulah hayang cium-ciuman. Ciuman beta sendal. Tega amat sama Alda, menyaing titah nyium sendal. Holah, ciuman tas sendal sia. Geus lain nek balik. Pan siapa balik ke kebon hayo. Gratis lah be, kayak nyusul. Oh sianya ulah po mau cenginum. Aus kieu, engke. Hooh, bawel sia. Eta we saha euy mani geulis? Neng, orang mana, Neng? Akang, abdi orang Tenjo. Oh, orang Tenjo. Mantosan be asing banget, nak. Nya Kang, Terus kalau mbur ieu arek naon? Apa boga dulur ti dia? henteu Kang, arek ameng we karencangan. Rerencangan. Nya Kang, abdi teh gaduh rerencangan ti dieu. Kayak heula yang nanya, ai rerencangan teh naon? Rerencangan teh babaturan Kang. Oh, babaturan. Emang saha kitu babaturan anu ti dieu? Alda, Oh, si Alda. nya Kang, Ju nyaon teh mana? Lamun tanya orang siap lah nganterkeun. terang kok Kang. Jabdi ge pernah ameng karompokna Alda. Ju moal yang dianter kitu. Teu nanaon lah, teu kenging diantar, ja rompok Aldana oge tos caket. Ngomong naon sih, Neng? Tong ngarti aing mah. Nya atuh Kang, ari teu ngarti mah, abdi arek karompok Alda heula. Heuh. Mangga atuh Kang. Nih. Ngomong naon meureun lah, tong ngarti aing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Pak. Kumaha kabarna? Datos lila urang teu kapendak. Alhamdulillah sehat. Oh, syukur alhamdulillah ari sehat mah.
Nya, asup lah yuk. Lanjut ngobrolnya di jero bae. Ayo atuh. Alda nyedak ceilanya. Sipa gradiuk be. Tong repot-repot jadi si Pak oge mau lila-lila. Kok mau lila-lila sih? Sebenarnya mah si Pak kadieu teh lain niat amang ngungkul. Terus aya naon? Rek masihan undangan. Undangan naon? Minggu enjing teh si Pak rek nikah. Sipa rek nikah. Ai, selamatnya. Nya da, pokoknya mah Alda kudu datang nya kaboga Alda. Insya Allah Alda bakal datang. Nya tuh kudu. Siap. Nya tuh rek langsung pamit. Oh yang ke satu, sing adenya. Nya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu tahu, tadi aya baturan si Alda ya? Awewe lelaki baturana. Awewe, geulis ya aing bogo doang na. Lah, tips sama lembe di bedakan gebogo. Suwe sia, pokoknya ini minta bantuan lah kasih Alda. Nek minta bantuan naon sia. Awas kuing macam-macam kaayang bebek aing. Moal min, aing mah cuma hayang pangdeketkeun doang jeung baturan si Alda. Percuma. Percuma kumaha sia hilir tahu. Moal aya bikangan ngedekeun ka sia. Eta sia aing ngomong. Sia mangis dikutuk jadi jomblo sabun. Haram jadah sia hilir tahu. Min, ceng minum ya. Ayang bebku perhatian jasa kaing. Holah, mangkana ulah memarahan bae. Moal manggi deui si awewe kos aing mah. Oh, sia dong ieu awe anu paling ku aing disayang. Min, tadi aya babaturan aing. Bikin surat ondang, sia jeung aing diundang. Engke tita datang ke pernikahanna. Aing mah juga ada undangan meureun aing. Heulah, sekalian 2 amplopna jeung aing segalapan. Ku ngagampangkeun sia mah. Sia mah sia aing mah aing atuh amplokna masing-masing. Ting bating, pan aing kabogo sia meureun, ku pelit-pelit teuing jadi jelema. Alda, aing mah masalahna lain pelit. Emang isian amplok aing ge lieur. Aing nyawa masih atuh boga duit aing. Oh, geus lah. Tapi sia boga baju bagus teu. Ja aing mah isin mau sia kos kitu bajuna. Tenang be Alda, jangan ge boga baju bagus mah. Emang sia boga baju bagus gitu? Perasaan kos karir itu bae bajuna. Boga aing ge da baju anyar mah. Kerira meuli bajuna sia. Unggal poe ge di kebon bae. Kemari dah, aing nu mere baju ka aing, baju partai. Anyar keneh bagus deui. Wih, baju partai dipake-pake undangan. Awas ya ku aing lamun sia undangan make baju kos kitu. Ulah sok ngisin-ngisin aing lah. Ya, batur sia ka mana? Nek naon di PJS ka kebon aing. Saha tip? Tadi teh batur sia orang tenjo. Sampai meka imah sia kapangge aing. Geus balik ja tip. Ih, kuah kabalik basi. Kunaon emang? Tadi nama aing hayang kenalan heula. Moal daekeun ka jelema model sia mah latip ngaca budak. Loloba omong sia hilir tahu. Jamaneh nama anak nikah tip. Nu bener si Alda. Oh lah, batur mah dibere jodoh, non sia hirup situ dibere jodoh. Ieur. Aing ngomong sembarangan bae sia hilir tahu. Fakta coy. Dia aing. Heuh tip. Jaba baturan aing ka dieu ge cuma ngantekeun surat ondang doang. Aduh, aing. Enggak sia teh, mending terima kenyataan. Mending sia kawin jeung si Subek. Naon aing dek kaduk pedang kawin jeung si Subek. Nyaos ya, aing ngomong ku sembarangan bae. Ai sian tong ngaca jing. Beungeut kos panakol bedug ge, hayang kanu geulis. Gandeng sia lah, rangkas poe enggak. Kabun tip. Alda, aing mah dilmur gitu nganggur ya blotok. Action. Bener ge. Wah, iya cungut aing nyeri ya. Ku ngagampangkeun sia mah. Sia mah sia, aing mah aing. Atuh amplok. Kumaha? Eta amplok. Amplokna masing-masing. Amplok masing-masingnya gitu.
Amplok mah deui dah, ayo. Atuh sia to ngaca, banget kos panakol bedug. Ayo, jangan. Atuh min.